One, two, three, four. Hey, let's go now. Karya ilmiah, Otomatis sejarah berubah. otomatis sejarah Indonesia berubah. Bahkan dunia. Gitu. Bahkan sama dunia Apaan? Hmm. Apaan Sunda lente. Sakitu legana sampai ke Jadi Hindia. Jadi kieu dinu ayeuna we kieu apuy datang ke lembur mana we. Sok nanyakeun pasti lembur naon ieu? Mana ka dieu Gajah Depa. Padahal Gajah Depa teh aya bermacam-macam kan. Gajah Depa Cilopang Girang, Hilir. Tapi urang nu can apal pasti nyahoana Cilopang. Oh, di daerah Cilopang. Daerah Cilopang. Soalnya kayak gitu, orang Spanyol, orang Portugis datang ke pasti kan ke pesisir. Ya, di pesisir nanya, ini namanya apa? Sunda. Padahal teh di belah mana? Yang di Kalimantan kek. Iya. Eta Selat Sunda Disebut Sundaland baheula mah sebelum adanya Majapahit. Dan Nusantara mah sebutan Majapahit. nasional mah. Itu, bro. Ya. Pengertiannya sejauh Nah, terus tadi masalah Sumedang pusat budaya. nah itu jadi Bandung. Nah, dari Bandung. Ini kan tadi kan udah dijelaskan. Bandung dulu teh berbentuk danau. Sebelum ada glacier turun, air bah ya. Itu. Jadi Bandung teh berbentuk danau. Nah, otomatis dari danau erek air ngesian. Oh, kan paling di pinggir kan. Kenapa dipusatkan ke mana dicanangkan di Sumedang? Sok tingali patilasan di Sumedang sabaraha siki. Goresan sejarah. Situ Raja geus numuk. Nah, disebut Situ Raja. Pasti aya sanskalana. Situ Raja, situ berbentuk palungan. Ya, cai. Biasanya raja sukadinya berarti eta Situna Raja atau disebut Situ Raja. Dharma Raja. Nah, disebut Dharma Raja. Raja keur Dharma Bakti dirinya maka disebut Dharma Raja. Itu. Tah di Situ Raja ada aya sabaraha tilasan. Di Prabu non Aji Putih terus Lembu Agung kararik Can Dharma Rajana. Kunaon kerajaan Sunda tidak menetap satu arah, satu tempat itu. Sabab masyarakat Sunda baheula itu nomaden. Artinya Berpindah-pindah. Masa patilasan kan di mana-mana. Patilasan mana? Sok di Kutamaya. sama ya tadi. Pada suka kamari. Oh, Ampun. iya. Apa sekian kamari? Apaan kamari Ngomongin wae. Kutang Maya gitu. Tah nu di Anjuang. Anjuang oke didinya nyaho. Di mana, Ci? Eta balik ke Cicelot. Ada suka kene. Ada suka kene. Pepanjaleran. Tah, Anjuang teh ngaran tangtan ya. eta teh kan di pelaku Zaman Bajaya Perkosa. Tah, pas ditanam lagi teh eta teh kan minangkana alun-alun kerajaan. berciri. Patilasan di wae. Patilasan. Berarti di daerah eta ya otomatis lah secara geografis berarti eta teh daerah kerajaan pertama. Alasana kunaon mah jeung punah pinah eta bah. Nomaden. Alasana mah jeung kudu punah pinah. Ya, ari nomaden kan kieu ari baheula mah zaman purba mah. Jadi setiap ada istilahna ieu mah geus istilahna ini mah sudah tanah tidak menghasilkan. Urang layangan deui. Baheula mah kitu. Migrasi. Bisa ditiru ku urang. Ayeuna mah bisa ayeuna mah. Ayeuna geus beda zaman. Canggih.
4.0 aing apa jajaran ge 4.0 Ada tempat nu laporan ke RT RW. Tahu RT baru di kakak ya. matak di tiap gunung selalu aya makam ayah patilasan. aya petilasan tiap gunung Tati Kutamaya pindah ke Daya Luhur. Nah, nunjukna ka ditu salah di wae. Salah deh nunjuk mah. Kan bae nunjuk. Kan bae nunjuk Penting mah. mah Daya Luhur. Kalau Daya Luhur. Tapi ke kaluhur. Daya Di Luhur. Kutamaya Kak. Daya Luhur. Nya. Da masalahna pas eta teh Jaya Perkosa teh pas pulang jeung Cirebon. Cirebon teh Iya iya. Kan janji Jaya Perkosa. Namun ieu hanjuang Pae. alum atau pae nya. Sumedang Berarti we. urang eleh. eleh. Urang eleh. Tapi eta si tanggal hanjuang teh masih Seger. bleger-blegeran rene. Berarti kan menang. Pas manehna balik deui Raja Luhur. Raja Luhur. Ka mana? Mau. Ah, kan itu. Tadi itu Dari luhur. Daya Luhur. Matak terong peot talapung hari teh. Nepi ka Kandagalan teh teh. Bagaimana? setengah. Setengah. Heeh. Iya. Bin-bin. Mbah terong pewet. Nah, Iya. tak di Citengah teh Hah? mun teh salah mah aya pantrangan nyebut terong salah. Iya. Mah, Iya benar. Sedangkan kan opat kandagalan teh anu dikirim teh ya. Anu kita ngayekeun mahkota jadi di Pajajaran kirimkeun opat kandagalan teh. Penagalan teh. Jawarana memang. Jawarana lah panglima Panglima perang. Kepercayaan Prabu Siliwangi. Oh, dia. Itu, Bro. Itu, Bro. Matak wajar mun Sumedang disebut pusat budaya ada loba teuing budayana. Di antarana apa? Nah, jentreng, Gemyung, gemyung, terus bangreng. Ya, Tarawang sate jentreng dewe. Wah. Nah, terus Belum. eta Terus anu Oh, keren renteng. itu teh teh di apung naon? Bah, Terbang. lain. bode eta. Tayub. Tajuk dah. Tayub. Gong renteng gimana? Asli Sumedang kan? Saung renteng. Ayo Tayub. gong. Gong Renteng mah renteng. di Sarua. Ya. Gembiung tayub ngomong. Gong Tajuk. sewu. Nah, Bang. Tajuk mah terkenal pas ya nah pas Pangeran Kornem musik ini. Tayub. Nah, eta khasna. Jeung aslina Kita daerah mana? itu aja. Itu apa? Ah, dan mana mangkan saukur ngaden modal unggul hirup mah. Itu banyak eleh orang Jawa Terbang, Timur. mau terbang ada ini nya. Terbangan nya eta teh. Wawi. Keong. Oh, Keong eta asli mah Terus Sumedang dia kan? panahan. Terbangan mah Iya ya. Sebetulnya Anu, panahan. cerita Di mana tuh? Di urang di Sumedang. Cakalong kan? Aya panahan. Cakalongnya. Aya masih kan aya masih aya di Lestarikan. Panahan itu dari sila gitu. Ya. Jadi eta Kemana, mah men? menguji kan kesabaran ini banyak. Ya. Nah, banyak matak wajar kalau Sumedang disebut pusar budaya. Eta teh begitu, Bro. ya Cir jeronya. ya. Dia udah Sumedang. orang Sumedang itu apal karena Makanya elek orang Jawa Timur, kelahiran Jember. Nah, Orang ngacak bah orang itu. orang hidup istilahnya numpang aja. Orang lahir di Serang ya. Ya terus. Saha anu rek nulikeun anu model anu rek macul sok urang we ge jujur hoream. Naon penyebabna? Ajarkeun urang. oh iya memang istilahnya dan teka tenagaan model kurang-kurang mah teka hatean deh Eta teh nu meureunnan ngahasilkeun ya. Ngomong misalkeun nulikeun modelan seni. Kalaka seniman. Dikhawatirkeun urang. Atau tidak perlu khawatir. Da cek urang mah ayeuna we. Geus mulai katempo lah modelan urang gitu geus resepna teh beda deui gitu. Pangaresepna teh beda jeung barudak baheula kan. sedangkan kalau baheula pan kitu bah istilahnya mah pundakna negara teh baru dapat gitu ujung tomat teh Urang diingke-ingke. geus berat jadi aya kana seni mah kurang weh Anu seni mah urang tinggalin pisan da loba di luar Sumedang. Urang loba di luar Sumedang.
Kurang lahir di Jember. Jember teh di Jawa Timur. Timur. Jawa Timur teh masih kira Indonesia. Nah, Oke. nah. Gede Di di Surabaya. Jawa Tengah. Jawa Timur kene. Perbatasan ya, Bang. Dalam Mas. Terus di Jawa di Jawa Timur di Surabaya. Nah, gede saeutik di Jogja. Jogja. Bila di Jogja. Di Jogja kan 3 tahun. Sigawe sekuliah. Ah kene. Sekolah. Geus kitu pindah deui ka Bandung. Udah yang nenek Pindah Kemang. ke Bandung. Ah, pindah ka Bandung Pindah ke akhirna. Bandung. Bandung di mana hari Tabah? Ya, apa? Antapan. Antara Cina tapi eueuh kawani. Antara Sekolah tapi kagawe. Hari mulai di gawe di Pertama mah biasa we kuli. di Bandung. Mau caprak baheula mah gawena. Jika nu gelo berarti ngacaprak gitu. Kah ari ngeband di mana Bang ngeband? Di Bandung. di Bandung malah jeung hari Jul ke ge wawuna di Bandung barunya. Komandan anjing edan kok community. Aya nya. Widih. Ari Geus lah. jangan dibahas. Skuter. Terus kok enak kembali di ke sejarah, kumaha sejarah. Ari gala. Bisa kan bener sih. Bae siga Bang. Parah. Enak kembali di ke sejarah, Bang, supaya non Henteu ieu baru mah. baru Ayeuna generasi generasi pikeun Sumedang teh kumaha ngakui. Yang generasi itu Pepet jengkol. Parengkos jengkol nosok. Parengkos jengkol. Parengkos jengkol nosok dipakai petani jeung Bah, saya aya we. Oh nya eta. STNK Abah. Saya aya STNK. Go. hampir poho aing. Sugan aing. Benerin mah. Tah, Pak. Barambang semplak Semplak. naon parengkos jengkol Parengkos jeung jengkol petani. barambang seplak we nya. Ya. Dua we di dua. Pengobat teh imbas liur. Parengkos Parekos jengkol. Parengkos jengkol. Nah, parengkos jengkol biasanya kan sok dipakai ke petani. Ya. Nah, begitu dipakai petani kan itu teh ketutup semua. Ya. Jadi istilahnya teh nyorang di panon poe Panon poe. supaya si kepala teh teu Panas. panas Terus pare kan ngebuel Jadi menadama kumanya itu seperti kumaha? seperti ya siga topi lah. Nah, gitu. Gantina topi. Nah, terus barambang semplak dah barang mangkulan. dibuka. Buka. Nah, eta mah rata-rata kan dipakai ke pesilat. Nah, pesilat biasanya sok kamandoran. Ya. Gitu. Jadi kudu siap karena. Jadi ieu na kudu istilahnya kudu terbuka. Pemikiran kudu terbuka, iya, kudu tidak siap udah. naon, kudu siap segala macem lah. Kunaon? Parengkos nangka jeung barambang semplak. Parekos jengkol. Parekos jengkol. Lain nangka kade, Bang. Semplak. Barambang semplak. Masalahnya iya dua teh berkaitan. Ya tadi Ke nyumput bunyi teh. lain, Nyumput bunyi nu urangnya. disebutkan bahwa masyarakat Sunda teh nomaden. Bisa berubah. Jadi nomaden maksudnya nomaden. Jadi si petani ge bisa jadi Silat. pesilat, jadi bisa mempertahankan wilayah. Keahlian tinggi. Jadi selain petani, mereka juga petarung. Jadi Multi talent. sewaktu-waktu negara membutuhkan Siap. siap perang, jadi langsung dibuka set ngan hanya kali woi jadi bawa tetepongna. Contoh teh Kang Bon, Kang Bon. Contoh teh. Nama pasti arapal lah gitu. Ya, malah. Ya, kan intinya Tapi mau bisa salah kayak dikoreksi Salah lah. Ya. lah, gampang dah di episode Ya, selanjutnya gitu di- ya. Di kita perbaharui. kita berbahaya lagi. Da ieu mah dadakan. Ya. Kan hampur aja. Ya iya mah ngan syukur kongres, Nah, gampang teu kenapa? beres-beres. Naon masalahna baheula disebut parahyangan. Nah. Apal teh? Nah, abdi tacan terang tah udah anak ya abah bisa dijelaskan, Pak. Apal dari itu mesti. Ya. Nah, sebetulnya parahyangan baheula teh istilah nama sebutan kadeudeuk ti Sultan Agung Mataram. kerajaan Mataram. daerah mana? Jauh bola.
Jawa Tengah. Jawa Tengah. Uy, Sing iki kan wis medok. Ora sing Oh, sono siap, mah. Uy. Mana? Baheula Mataram teh rek nyerang Tatar Sunda. Baheula teh. Bisa. Hante bisa ada Sama. masalahna nyaeta teh petani ge ternyata juga berangkap sebagai prajurit. Bentar Pak, sekadar Pak itu Pak dompet pilih mudah Pak. Bukan bae dompet Indonesia. Itu tak sebut parengkos Parengkos jengkol yang berambang seberang teh Berambang. satu paduan. Sabar namanya. Untuk Eta ketemu. teh ya masalahnya. Jadi istilahnya gerilyanya lebih gerilya. Nah, akhirnya disebut geus lah antepkeun we eta mah. Da eta mah khusus yang nyembah hyang, Sekarang ubay lah gitu kan. nyembah hyang, Yang akhirnya gitu. para hyang. Parahiang. Jadi para hyangan. Begitu, Bro. Parahiang. Lu jelas nama engke Di episode di episode selanjutnya. Iya. Da eta mah kudu dibuka Tak deui. gitu. to be continue. Nah, ayeuna mah sakur ngacapruk we. Begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pesan-pesan apa kanggo generasi muda yang di sesepuhna kumaha kanggo generasi Ya muda. eta tadi mun bisa generasi muda ulah era ulah gengsi. Ya tah. Sok erek ngareak Yor. dan erek ngajentreng. Rum. Mun bisa ulah ngajentreng joget ngahungkul. Ibeng jeung bari Kesina. belajar Krisina. cara ngecapi, cara Komo jeung filosofi nanya, Pak. Ah, komo jeung filosofina. Ah, mata ge minimal ayeuna lah minimal. Sok aya urang diiket. Terus ayeuna tah harapan Abah keur nanti sesepuh ka generasi muda kudu kumaha. Apa nih bieu? Ari sesepuh mah Bolak-balik wae atuh. nya siga abah disebut. Siga saya mana saya mah ngan sakulah hiap-hiap. Nah iya, ngan syukur mere support, Mere support, mere semangat. mere nya istilahna pencerahan Wejangan. tah. Tah ieu teh kieu. Heeh. Sebetulna teh kieu. Kuduna budak ngora nu ngarora kuduna nu loba tatanya. Gitu siga pangapuy alus. Kepelepek. Oh, Sayong. ayo. Supaya teu Bayang hati. bodoh bodoh katu toloyo Untuk katanya. Nah, gitu. Ulah bodoh banget. Permios amigos, adios amigos, aing permios jadi waos. Kami kene. Aduh. Jadi, Ayo, jadi Bang. aya rencana bah kawin deui. Hai. Tunggu setengah apa teh? Tutup lah kumaha tutup lah. Tutup lawang si Gotawa.